benar-benar ya tempat anu subur makmur loh jinawi pika betaheun pisan buah-buah ya urang lembur nage pasti dareh deh mapagna buah-buah iya lembur teh anu dituju teh bener alamat nama ya cai na curcor na helang deh ya sama orang jangan jalan salah bukan ayah. Alhamdulillah kebenaran ya ayah jelema ya. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillah iya biasa we. Ngarorotek ke ieu mah. Nuhun Allah. Aya kurajin Ya pada molan kieu we teu da kumaha lah. Hampura ya. Hampura pisan Abah teh keur perjalanan jauh. Oh, muhun. Abah di mana Abah? Iya Abah teh ti kaler di ditu. Oh, di kalerkeun. Punten ya, punten pisan. Ieu teh lembur teh katinggalina raoseun pisan. Nuhun, alhamdulillah, Cai, alhamdulillah. Jigana hasil panenna ge mucek di luar di dieu nya. Alhamdulillah, Pak, alhamdulillah. Tingali bagja ieu wargana oge. Muhun kantenan muhun. Ngan kieu Abah teh. Kumaha, Abah? Abah teh memang ka dieu teh lain engka bawa ku cai caah. Oh. Mangkat ka dieu teh boga tujuan, boga ilaman. Aya dulur di dieu, aya dulur. Lain aya dulur ngan kieu Abah teh boga ilapat teh. Iya. Ieu lembur teh kabayang ku Abah mah katutup ku cai teh lembur teh. Cai. Ayo cai ke sakieu, Bah. Lain cai nu ieu lain. Oh, lain. Ieu mah penerawangan Abah engke mangsan marek datang jigana ieu lembur teh ka keum ku cai. Percayaan seuk teu percaya teu nanaon. Ngan Abah mah ngabejaan kangge warga di dieu. Sing iatna we nya. Lamun ke aris baris terjadi nanaon hal ka ieu lembur tarimakeun we. Mohon. Itu Abah arek ngareureuh. Abah ka mana aya nek ka mana? Abah arek reureuh heula di dieu sugan ke arek ka kanu di lembur aya minta cai kopi wae mah sudana. Di bali tonggo aya iya Abah mohon. Mangga Bah. Ieu ge sakanteuna aya deui itu na masih keneh eta keneh. Mohon. Sok dilajeng. Dia aduh, kangge sambil dicaleun gitu sapeser dua peser gitu Bah. Sing nu penting mah barokah. Amin Abah. Mangga sok. Dilajeng Pada lajeng Abahnya mohon. Hatur nuhun. Kengkin Abah nyusul ka ditu lah. Sugan aya warung. Giring reureuh we. Abahnya dipayun. Mohon mangga. Duh. Barang saeutik ke naik nama ada itu ditutup cai apa bener apa henteu teh. Cuman watos titis doang. Maneh. Ngaso. Dombana di mana? Tuh di ditu. Can dibawa balik can. Can. Oh iya ge karak mah suruh karak sakieu tah sakibikeun mah di ditu lah. Alhamdulillah ieu. Ayeuna tingna itu ada tangkal ieu geus melak urang geus melak deui. Pan cenah cokolat mah lamun rek tutuaran teh kudu melak heula gitu. Eta domba kumaha geus aranakan enak? Enggak aranakan. Anu eta pisang anu keur ieu geus dijual can. Lain engke perlu ke besing urang perlunya tadi dia besing mun bisa mah depan urang teh dengan ningon teh di dieu teh manjang lah gitunya. Yeuh urang tadi amprok aya jelema amprok di ditu aya abah-abah yeuh cenah mah nya ngomong nama ti kaler urang kitu wah udah teu apa lain urang di lain cenah mah ieu
jaga baring ieu lembur teh dikatutup cai cenah Neng. Apa bener apa henteu nya? Iya nah bener bah. Emang bener gitu emang katutup eta lembur ieu teh dikakeum ku cai. Bener bah. Emang kunaon sih? Kan kayak iya ada bendungan cai. Ke proyek gitu. Ada orang can eta ieu nah Neng. Eta cek saha sih cek pihak desa lain. Ke desa ongko, desa ongko. Oh. Ya Allah teh eta aeun ah. Anya urang mah urang positive thinking we lah nya cara Iya. cepeanna mah lah. Ulah patiting di ieu lah nya. Heeh. Nya urang rek eta heula teh nya. Kadi itu Siap, ngumpulkeun lain ieu teh anu meuli geus dek datang. Heeh. Engke domba ulah teh nya. Eta agehan abi kang nu alus nya. Ulah nu danten ah. Aing Siap, anu siap. eta anu gawe eta ieu na. Ini nya. Ayo siap. Mangga teh lah nya. Aduh. Ya kene ai taeun di ditu kayak. Ayo mangga ya. Ayo mangga. Assalamualaikum. Nanjaknya. Aduh. Alhamdulillah aya tempat nu nanggre ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kagungan Allah Subhanahu wa taala. Alam nu sakieu endahna. Tatangkalan hejo ngemplo, sayur-sayuran salalubur, oge tatanen ieu anu ngocekil kieu. Nyaah lamun ditinggalkeun ku urang lembur. Ieu alam nu sakieu suburna tapi dalah dikumaha. Rarasaan nih prediksi teh. Soalna ieu kailamatan meniku jelas pisan ieu. Urang masalah keluarga teu bisa mungpang. Komo ngalawan ka pamarentah mah. Naon sabab keur kamajuan urang kene. Ieu mah kudu dibejakeun ka urang lembur ya. Ulah dilila-lila. Mudah-mudahan we ngalalarti urang lembur ya. Alhamdulillah bari jeung saeutik lah mikir ngeureuyeuh we ieu. Moal iti isuk menang sakieu. Jawaban nu kalau dihayangna diluk dibikeun deui lah. Saeutik we suganan we mun sakieu hasil teh nya. Ieu kumpulkeun heula dah. Mikir we ngeureuyeuh. Jadi kepikiran we tadi aki-aki. Di mana betetik kale. Cenah mah ieu teh jadi cai. Jadi kepikiran kunaon ai. Kos nu gelo jadi nate. Geus jadi lah urang hikmahna we lamun heuh teh malah. Ieu keur subur makmur lah jinawi ieu. Lamun ya teuing lamun heuh ieu. Datang ka uruk ku cai teh nya. Eta geuneuh meureun keur kemaslahatan manusia keneh kitu teh mah meureun. Tekan sana teh nambahan anak. Cedem jaga ya arek iungan nyangan warga ya. Sugan aya nu haat. Teu ngampihan.
bawa warga ke belah dia mah. Ah, keur singeurariung ya wargana ya. Kebenaran. Itu bapak. Oh, anak saya eta. Oh, itu busun. Itu galak, ambe galak jang. Ambe galak busuk. Oh, lo. Nah, sayang. Lunya. Anak mama kariis teh. Dan tiis. Dah anak kieu. Beser jadina. Henteu. Sarojeng kahirupan. Aya amis, aya tiis, aya haseumna. Aya pahitna aya. Putu. Sok teangan gerang putu. Coba gerak. Hah? Ilah ilah. Eta mah niar, eta mah ngukut. Aduh ilah ilah. Loba teh kutuna tuh. Wis. Wis eta mah wis. Tinggi rambutan. Hah? Haseman mana di kehidupan? Haseman uing. Oh, yang pahit. Haseman apa? Biasa ieu mah rumpi we, gawe ieu arek baralik ieu lah arek waktuna ieu. Eta lah suruh di situ. Di mana? Kana suruh di mana? Gua mohon karang. Di Lebak. Aya mun aya Karang itu suruh teh. Suluna eueuh. Eueuh. Aduh sih kumpulkeun lah di ditu. Oh, dikempelkeun. Ayo bawahan. Ka itu lah. Ayo mangga. Ayah kopi. Kopi dia atuh lah kopi ya. Gimana? Ata we luak lah. Cuma sudah teh. Udah mah teh aya tuh kan? Sok terus teh aya teh. Aya mohon aya. Luak we abdi mah. Mohon. Gimana teh? Kin tanya ke sana ka saung. Cuaca teh ceudeuh kieu nya di dieu mah. Heeh, tuh alhamdulillah. Ieu rambutan rawas pisan. Kang dicobian rambutanna nya. Aduh, lautna mah da menang ngabangketan batur. oh iya teh pokona mah. Mangga Kang atuh ieu pesen kopi ka ditu. Bener ieu kopi. Mohon. Alhamdulillah non. Teh. Sekalian dua deui teh. Arah menang tilu kimi ge. Leuseuh ayeuna mah lah. Mau di barangan hujan wae. Kopinya. Mohon. Gudai air gudai. Aya ini luak. Oh, enggak luak. Untuk make leok nya luak doang. Ya canakan itunya. Nya. Nuhun atur nuhun. Saurna cenah tadi aya bendungan. Mohon. Dak saha? Saurna abi kan abdi mah terang. Acan terang. Geus ieu orang olahraga itu nungguan tuh guru tuh. Ayo lah. Aing ngalah. Ya. Kumaha tanah nu belah mana cenah diukur? Nah itu. Dekat sungai. Dihandap. Handap. Emang berhadap, Pak? Nah, nu ugana eta anu teu kana baraha. Ya eta di nu eta di surat-surat teh berhadap, Pak. Anu wis kamari dikumpulkeun. Oh, Eta kade salahan deh, mah surat gade maneh. anu 20. Hah? Bae itu 20 nya. 20. Pak punten, Pak. Hujan. Nginian Kang ya. Lain soalnya kan cenah aya nu ngam. Eta ieu beri bagian ngukur, Pak. Ngukur pada yang tumarok. Ai
Nanti nu di mana nu dihandap itu non sebut tadi dia teh Walungan. dikit waluan. Dia tarik dia arek ka komandan heula. Jadi komandan Juneng di mana umumnya ya, Pak? Itu. Oh, ada. Tuh, jangan deh ah. Kedengeran atuh Pak, mungkin pada ke komandan heula, Pak. Ayo. Ayo. Ngopi. Geng, belum mulai. Geng. Kemana? Aku enak sumpah. Tadi aku udah soal hujan ini. Ini udah tapi. Ngopi ya. Oh, ngopi. Komandan bagaimana kok? Ya. Yang mana sih? Yang mana? Kinangnya dekat. Masih. Kinangnya dekat, eta dekat dong, eta dekat. Walungan. Walungan. Walungan di mana dia? Eta di mana dia sejak? Komandan masih. Ya. Di situ harusnya. Di mana? Di situ. Ya, ayo ya, jual deh. Jual. Nanti kalau diukur mana dia? Bola. Bola. Depan. Depan. Pak ulang panggilan mana? Iya mana? Kita kacamata dibuka. Kera. Cicing ini. Cicing. Depan. Wah, depan. Kapan iya aku di kepala? Tak. Depannya. Cicing. Ayo. Kedengeran. Airnya. Sepi ayo ngajakin komandan kowe ayo dah. Dah, kedengeran. Ayo. Kedengeran ho. Ditungguan nih tadi di warung udah datang ah. Jadi man. Oh, nya kudu ngamal. Kan ditelepon ku urang. Jadi angkat wae. Udah. Wah ya. Nah, sip. Duh, nyopot ya lagi. Nah, tinggal. Duh, kadang-kadang nanti ya, sarahan nih. Sarahan kan ini mah. Siap Dan. Ya. Kedung. Diukur lah. Ini tuh bagi sawah mana? Nggak sudah habisin kering ya? Tadi ya. Ya. Kata dicatat kata kabeh. Ya. Anu Ya. tadi ya. Anu jadi. Heeh, Anu masih bayar sukan. berarti ibang kabeh kan gitu. Iya. Tadi kita baru Ya. lagi. 20. 20. Anak ini berapa iya berapa? Berapa? Iya berapa bau? Opat lah. Kita mah opat lah, jadi masih dah. Iya, anu arek dijualna udah berapa bau? Opat bau. Ya. Ujung? Yang anu di itu. Kalau ada keting bau. Mana? Opat bau. Anu di situ 20 bau. Ya. Jadi 24. Bau. Hah? Kalau di keting jadi bau. Hah? Kalau di keting bau. Mau sih ya. Ye, asisten. Asisten Aduh, ya asisten. Gantung. Iya. Mau Mau duit ya, jangan mayaran eta. Oh, jadi ya. Heeh. Jadi bener ya. Ayo orang nempok kadi itu tukang handap ya. Ayo, Bro. Tapi yang ngopi heula Dan. Ayo ngopi. Ngopi di situ ya. Di mana? Di situ. Di mana di warung? Warung. Ayo. Ayo. Tadi di dinya urang. Udah nunjuk alur. Ayo konjana lagi mana ya? Nih maling. Kedeng Dan. Iya termos bawa mah Dan. Bawa lah. Ah, Bawa. beli kopi na hungkul weh. Kayaknya mah ya. Maksudnya ieu Kemarin gua nya. Receh. Orang mau duit ya soalnya. Ya. Yang jalan tuh. Ada di kan. Iya, Bro. Kekuatan komandan lewat. Wah, licin bisa dulu. Alesang. Wah, kebenaran ya warga ya. Aduh, alhamdulillah. Tapi oke ya. Sampurasun. Alhamdulillah. Ngapunten ya. Abang iringi Wuhan. Iya, alhamdulillah. Kebenaran iya hujan dari ini kiranya abang iringi Wuhan sedap. Hari ini
Di Tonggo? Oh, di Tonggo. Iya ke lembur naon di Tangerang teh? Lembur Cikaraya. Bener, beda kakak. Lembur Cilayanya. Gunungna Gunung Laya. Wahangan Cilaya. Bener. Caina curcor herang. Iya, tatanena oge salaluburnya. Alhamdulillah. Tapi kudu tepikeun ya. Beja bawa ningkilat. Duka tahun mana. Ngan hayang kasaksian keluarga di dieu abah mah. Arek cumarita di nu loba jelema. Abah ka ditu heulanya, katonggo heulanya. Hatur nuhun pisan. Mangga sampurasun. Wah, kurang ngajug juga ditu ah. Aduh. Kaleur kieu ah. Raosnya upami cedem kieu modos, lang bodong ngaleut kopi. Lain ya kieu abi mah. Nah, nembi anjoran lainnya Kangnya. Nembeana istilahna kan teu apal cenah sona teh di dieu di kampung ieu laras emang ieu teh dijadikeun bendungan atau napi kumaha gitu. Laras oge. Rencana kumaha Kang eta ieu na Kang caritana ieu lembur ieu dijadikeun bendungan naon Kang? Bendungan Cibeet. Oh Cibeet. Iya. Eta emang agung gitu sapertos waduk eta napi kumaha? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sareng saya teh. Sorangan jadi itu ada punten. Cari Kang. Kopi. Mohon. Itu tadinya eta ansuluh di itu. Anu mesen nama ngan meserna 5 kubik cenah. Oh gitu. Mun karek aya 3 kubik ya dah ayeuna mah jadi heureut teh lalesang nya mohon. Hujan soalnya. Heeh. Salian suluh naon aya Kang eta? Nya paling nya di kebon gitu lah. Asa gawe-gawe gitu. Lain ieu teh Kang abi teh nuju aya pertarosan Kang. Khususnya ka wargi di dieu Kang. Di karosan. Ini kan anjoran di dieu nya teh apa gitu nya ieu teh daerah Cilayanya. Cilaya kan ya? Cariu. Kabupaten Bogor. Soalnya mah aya kabar gitu di kampung daerah itu ada damang bendungan. Nah, kedengeula masalah-masalah ieu nya kabar ieu. Namun Alasan tadi itu nya kata suku. kumaha? Anak abah-abah. Abah-abah. Duka di mana datangna eta? Mohon. Da ngaku nama di Kaler. Kaler. Cenah macet irongan ayeuna. Nya. Di dia emang bakal saya cenah ieu teh. Abdi mah di dieu can lami. Oh gitu. Da abdi di ieu sabenerna mah di daerah belah ditueun Bogor. Tapi teh hayang apa, Kang? Hayang apa? Nah, itu kan tenten perkampungan ya. Gitu. Nah, dijanakeun bendungan gitu arta napi ieu bade digusur teh kumaha gitu. Da urang mah nya urang basrahkeun we nya. Nu hiji meureun nya ka pamarentahna anu deudeuhnya ka wargana nya Kang nya. Itu lamun heueuh teh terjadi sesuai anu dicarioskeun nya ulah patalina antara pamarentah jeung warga kangge ngadamel bendungan teh kitu Kang. Urang malah mun heueuh teh terjadi. Tadi mah ceuk abah-abah itu. Abah-abah? Saha? Aya ti tong da bari da kadiekeun da tadi teh. Abdi mah ti payungnya da kan suluh heula. Oh. Anjeunna asli orang dieu kampungnya. Sanes. Oh sanes. Sanes di Kaler. Tah Siga nama eta ngembara gitu ngembara. Dan juga ahli terawang mana. Oh, ahli terawang. Hebat abang gitu mah. Ari nyawa. Sugan si Abah
kalau rasa ngalangkung ka dieu nya. Bukan susuganan tadi mah da kapali diekeun abdi mah ka ieu heula. Oh, gitu. Mun eta keun kudu. Ieu mah hayang nyaho we. Da ieu Salian carita-carita ieu anu sepuhnya kita ieu ka abdi. Begitu. Anjeunna tos di dieu tos hampir 40 tahun. Ari abdi mah kan kawinna di ditu di kota. Oh, di kota. Nuhun da sok. Ari kapungkur mah kan aya ojek keneh teh ojek sapeda. Nya. Da abdi kapungkur ngojek sapeda heula. Oh. Mun ayeuna teh eta nya terus ngalih we ka dieu ka lembur. Pepelakan naon gitu kan. Eta bejana si Abah rek ka mana? Si Abah teh cenah di ngaprak. Arek kaprak. Ngaprak lembur ieu cenah orang mah. Da eta mah irongan anjeunna ieu teh. Keum cenanya pakeum ku cai. Kekeum ku cai. Ieu teh Teu keung kumaha coba. sakitu luhurna nya luhur ieu teh si jantan ieu nya Kapan balik itu ke gunung ge katingali kan. mohon Jalakir. Nah, itu. oh iya sugana mohon sugan si Abah hayang nyaho da eta ge informasi teh nya kapungkur bendungan Jatiwaluhur enak Jatiluhur mana Jatiwaluhur atuh Jatiluhur teh eta teh sate acan eta teh sabaraha desa eta 3 kecamatan eta teh tah Kang di dieu soalna bendungan ieu kan berarti kan kampung desa teh kakeum sabaraha kampung di dieu Kang Mumpun. Ya, seueur oge nyebat kampungna mah gitu. nya Seueur nyai kecamatanna ai ieu mah can 2 kecamatan. 2 kecamatan mun eutin kecamatan Cariu Tanjung Sari. sareng Tanjung Sari bakal kakeum ieu teh Pasti. eta ku agak-agak nya Kami etana bara desa eta teh Kang. Ya anu ieu mah dua desa meureun anu laresna mah gitu. mohon dampak mah Desa Cibatu 3, Desa Bantar Kuning. Batu Tiga jeung Bantar Kuning Desa ieu berarti nya. Desa Bantar Kuning. eta benernya asa kabayang Ieu mah orang imbasnya. Walaupun imbasnya kan dampaknya eta nu diekeun teh gitu. salam mohon Sekarang apa ya? mohon Karena sampai Berapa? Iya, ai asisten sih. Mainnya ieu bos nagalong ieu. Kalah ieu. di mana Kang di mana Eta tadi bade hujan sudah lah aduh. Di dieu malah ngomongan Iya, ieu pan anu iya. Kampung teh. kumaha Kang Di kantor teh. semohon Iya, kan jantan RW apa namanya dia teh jantan komandan di dia. Nah, oh RT. Iya. oh berarti RT RT. oh iya RT iya Pak RT di dieu. tak abdi teh punten harus ka warga dieu mengenai ieu desa dieu teh urang dipating tahun sabaraha itu bari damelkeun bendungan jadi kakeum ieu tak untuk RT wilayah dieu apal meureun Iya. Tah, ieu teh kieu abdi teh ka dieu Kak. Ieu RT. Oh. Jantan RT teh kapungkur teh memang tos aya rencana pengukuran tanah dieu. oh Eta teh kali itu abdi bade ngukur tadi mah mana-mana nu bade di ieukeun gitu. Ukur diukur ku abdi teh gitu. mohon sampean bade ngukur per rumah tapi kumaha eta teh Mohon Kak. Ampun tadi teh. Oh, kabehna ka dieu. Ada aya na. Kita anu perbatasan belah dieu tah anu kebon. Rasul. Alhamdulillah ya. Aduh, hampura Abah ngiring iuhan. Ujung ngarumpul geringan. Hapunten. Ya Abah mah dihandap Aduh. Nuhun. Alhamdulillah. Bahagia geuningan keur ngarumpul dieu nya. Ya heula Abah yang leureul heula. Aduh. Capek geuning tilandeuh Abah teh.
Pesankan kopi kan. Wios. Baik, aya si teh abi. Oh iya. Kita pangkat. Alah hatur nuhun, hatur nuhun aduh ngarepot kieu. Naon we abah mah rek teh mangga, kopi mangga. Mangga hatur nuhun. Muhun. Alah sana nuhun. Kopi mana bade ka mana? Alhamdulillah ditaros. Abah teh kaleresan ieu teh biasa we ngider alam abah mah. Ngiler alam. Hayang nyaho pangalaman. Gitu. Da jelema mah geuning teu kukolotna wae. Teu ngora, teu kolotna. Kadang-kadang hijing di hiji lembur tetep urang teh kudu diajarnya. Benar. Lembur teh guru urang. Nah, setiap jelema nu amprok eta teh bahan keur urang, keur pelajaran keur ilmu urang. Nuju naraon teh? Ieu teh nuju eta bereureung ngobrolkeun patawis kaayaan di dieu, Pak. Abang kemana balik kemana, Pak? Di mana itu ngampihan abah aja di dieu. Ieu kaleresan abah keur sindang di dieu lembur. Ieu teh lembur teh luar biasa. 3 tahun pisan. Patingali wargana oge guyubnya. Patani sugih mukti, padagang sami senang. Patingali tatanena geuning itu hasil tanena. Homo ieu palawijananya. Nya. Ayeuna teh menuju musim rambutan ya kaleresan. Katingali anu ngabangun meureunnya. Kamari ningali itu di masjid anu sakola tuh geuningan. Sakieu teh rada kirang ieu mah. Nuhun di ditu ge padi. Tapi insyaallah kayaknya orang sami-sami ngadoa we aja lah mama. Doa aja usaha nu penting mah nya. Nya. Ngan kieu hampura abah teh. Lain cumologog. Lainnya nyahoanan. Ngan ditinggal ku abah teh. Ieu bayangan lembur teh. Baris kakeum ku cai nu gede. Abah teh saya bayang-bayang wae. Berarti bahasan tadi bener kan? Nyambung ya. Nah gitu. Anu pagambar ku ke abah teh ieu lembur nu sakieu edan teh baris kakeum. Kaleresan abah ieu teh abdi ge di teh nuju ka proyek tanah abah. Ini teh ngukur-ngukur bukan kanggo naon mah. Itu ditugaskeun kanggo ngukur tanah di dieu kanggo pembebasan di dieu kitu, Bah. Ulu. Ari ceuk abah mah ieu beureunya da disebut abah teh bisa henteu. Teu bodoh-bodoh acan abah. Jadi ditahan-tahan moal. Alhamdulillah. Bah, kopi, Bah. Hatur nuhun Nyai, hatur nuhun. Alhamdulillah ya katampi nya ku abahnya ya caina ya duh. Nyesep bola, Bah. Menikmat pisan ya. Sesepan abah bisi ngok biasa. Alhamdulillah nuhun ya. Nu balalager di dieu nya. Jadi kieu abah teh kudu dikedalkeun wae siga namanya. Da ditahan-tahan memang ieu mah siga nama ilamat. Sering ka abah teh ngilamatan wae tentang lembur ieu. Gambarana persis pisan. Abah teh tilandeuh meureunnya ngaliwatan cai anu ngocor curcor. Lembur ieu pisan. Oh, waalaikumsalam. Mangga. Jadi Kang Karit. Jadi kieu memangnya khusus ieu mah kangge anu ngariung di dieu, khususna warga anu di dieu meureun nya. Warga naon ieu teh ngaranna? Cilaya. Cilaya. Bah, Cilaya. Kaki Gunung Cilaya meureun nya. Tah kaleresan kaalamatan ku abah teh nya eta kampung atanapi dukuh Cilaya teh baris kakeum cai nu gede. Sabab ieu lembur kawengku ku gunung jeung gunung. Tapi duka da urang mah meureun nya ngan kaalamatan. Tapi mudah-mudahan
sadaya-dayana anu baris kajadian sing jadi kabarokahan ke urang. Ya, tapi ngandak sepancau ya. Alhamdulillah. Atuh ngutang dulu. Alah. Mohon disambil ku abahnya disambilnya. Mangga. Aduh. Pangaresep abah ieu mah ya. Jauh kepok Di gitu kebon ya. eta, Bah. Iya hasil ti kebon deui nya. Oh hasil tatanen menisak ieu saena ieu nya. Alah katampi ya katampi. Dilanjut deh ku abah. Mangga, Bah. Dah urang mah nu penting mah sing silih asa, silih asi, silih asu. Kitu deui lamun urang jadi warga sing nurut ka pamarentah. Pon kitu deui pamarentah nu di luhur sing nyaahkan nu dihandap. Eta pesan abah mah. Jadi rata sadayana. Cek budak ayeuna mah duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Adil kasebutna. Tah eta henteu ponteng kanu koneng. Henteu cuit kanu hideung. Komo nya urang mah boga tekad nu hade nu alus. Ngamajukeun ieu lembur ieu negeri. Mudah-mudahan diayakeunna pembangunan ieu negeri sing walatra. Sing jantan kemajuan ke urang. Keun deh, nu penting mah urang cokotik mah wae. Leres. Kitu pesen ti abah mah. Ngan abah hampura moal lila. Nya. Pesen abah mah silih asa, silih asuh, silih sengitan. Si Abah kemana? Si Abah. Apa? Siapa tarik kamera? Urang mata di dia. Oh, ya tadi dia Pantai kita kopi eta ieu di dia. Apaan tadi mesen kopi gitu si Kopi siapa ya? Iya. siapa? Eta geus Eta teh. cau teh sesa dikeke. Tahu eta. Oh, ih, Itu benar ya. si tadi ngoloyong kan kemana tuh nyaho-nyaho wae. Tadi di dia. Itu Pakai baju hideung. Mau ke baju iya. kampring jadi kampring. Panjang. Si kene. Tah saksina kita ieu tadi dia utuh di kene lah. Lain anu diobrolkeun naon sih masalah sih. Ye, tadi ngomong kali ya, amplok di itu tadi kenalan dulu. Ngobrol-ngobrol, cenah madina tidak implengan manehna bahwa ieu lembur teh bakal pinu ku cai. Eta mah kitu doang. Tadi aya ka dieu. Tadi aya ka dieu. Yang minum cai pan diunggal 5 dia lupa cai. Maksudna ieu kan maksudna nya. Tadi ieu teh lembur teh bakal ngambiak cai gede. Pan geus pada-padanya wah ini dia sok kebukan itu ketua CPNS. Jadi itu bagian Nah, ukur. iya tukang hukum itu komandan RT. Terus tadi si Abah ieu ka mana atuh? Eta si abahna. Mere ieu amatin lembur ieu teh bakal. Jauhkeun si Kevin nu ngobrol jeung siapa saha. Kan dinya. Eta tadi nama aya juntrungna. Dan kali gini eta malahan cau gesan sep. Abah apa naya di dia? Hirup kene, abah rek kakawin deh, arek nangan lauk, arek mancing mania.